Ujang, Nyai. Abah, Nah, hanya jang anak kucing jeung anak anjing sok pasea. maklum wenang, ngaranna ge anak-anak, sok parasea. Tong boro anak sato. Anak jelema ge sok parasea. Uing mah tara pasea da. Si Udin tah nu sok pasea mah. Tara di dieu ge. Si Unang tah nu sok pasea mah. Sudin Suridin nu sok pasea mah. Sunang Suranang ketang nu sok pasea mah. Sudin Suridin. Sunang Suranang. Sudin Suridin. Sunang Suranang. Sudin Suridin. Sunang Suranang. Minggeus atuh. Ngabandungan maraneh mah Ujang teh sok lieur. Lieur mah muntang atuh Jang. Ujang mah nurutan. Jang, itu aya anak munding sarua jeung nu dibawa ku Abah. Nyadin, siga pisan eneng nu Abah. Heeh, Kembaranana sigana mah. ari anak munding sok aya nu kembar kitu. Aya Din, ngaranna teh kembar siam. Kembar siam mah kembar dempet atuh. Oh, nya kitu. Nya. Dina anak munding mah ngaranna teh kembar grup.
Kembar grup mah, grup tagonian. Rengse oge gening. Ngabersihan palupuh tina ti kotok teh. Muhun, Bah. Tos bersih ayeuna mah. Ae, ari nyai indit ka pasar teh lain aya beulieun. Nah, gening teu mawana naon. Pan meser ieu, Bah. Naon eta teh nyi? Jepit rambut sareng panitik. Paingan teu ridu ku babawaan. Jang, uing balik heula jeung si Udin. Heueuh, Ujang ngerek nyieun heula mobilan. Ke ka dieu deui nya. Heueuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gening loba pisitan teh Jang? Nang mulung kabeh eta teh? Sapalih diajul ku Gantar, Bah. Bagi tah si teteh. Muhun, Bah. Bah, ari eneng teh di talian di mana? Aya di pipir imah. Teu aya geuning, Bah. Ah, piraku. Cik urang tempo. Kabur. Naliana kurang pageuh. Ujang tadi ninggal eneng teh di Tegalan. Sugan teh sanes eneng nu urang. Uluh? Sugan we can jauh eneng teh. Lapar murunnya eneng teh. Karunya. Sok atuh sing sebeuh. Kela, urang talian heula. Itu si Asep jeung saha? Aya naon ieu teh? Nu saurang indit deui. Aya naon ieu teh? Sep, aya naon ieu teh meuni rareuwas? Kieu, Bah, anjeunna teh urang Jepang. Bade milarian kuburan bapakna. Anu janten tantara Jepang kapungkur. Mung datos teu aya kuburanana ge. Sanaos kitu, anjeunna hoyong mengenang bapakna. Kinten-kinten lokasina teh di daerah ieu. Terus kumaha? Muhun, momenna pas pisan. Ngahiliwirna angin, sareng pangpangna mah aya eneng. Naon hubunganana jeung eneng? Pan bapakna teh tantara Jepang. Maotna katembak ku tantara urang. Terus ngagoler pas pisan gigireun anak munding. Emut keneh cenah. Sanajan anjeunna nuju budak keneh ge. Datos rada dewasa cenah. Nya hempek we rek mengenang mah atuh. Muhun. Nu jadi pasualan teh
Anjeunna hoyong dipangnyanyikan lagu perpisahan. Da abah mah teu bisa ngalagu Jepang atuh Sep. Wios ku basa Indonesia ge cenah. Nu penting mah lagu perpisahan. Kela, ari manehna bisa ngomong bahasa Indonesia teu? Puguh teu tiasaeun, Bah. Har, nyaho ti mana Asep kahayang manehna? Pan hidup mah teu bisa bahasa Jepang. Tadi saur penerjemahna Asep ge terangna. Kamana ari si penerjemahna teh? Mulih deui, aya nu tinggaleun saurna teh dina mobil. Kegep ka dieu deui. Heueuh ari kitu mah. Urang nyanyikeun lagu perpisahan, sabisa-bisa abah we nya. Kemon. Di dieu, Sep. Mohon, Bah. Sok, Bah. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Eta mah lagu naik delman, Bah. Abah mah bisa nak ieu. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Tak tik tuk tik tuk tak tuk tak tuk tik tuk tik tuk tak, tak tik tuk tik tuk tak tuk tak, suara peperangan. Eta teh sorating belesirna pelor pangintennya, Bah. Jeung sora bom. Itu geuning penerjemah teh tos sumping. Asep, Abah, hatur nuhun pisan saurna teh. Terharu pisan cenah. Tahun payun anjeunna hoyong ka dieu deui. Hoyong dinyanyikeun deui ku Abah. Uluh. Aduh, kumaha nya, Sep? Buat teuing tahun hareup mah manehna geus bisa bahasa Indonesia. Meureun ngartieun nu dinyanyikeun ku Abah. Moal, Bah. Tos sepuh, moal tiasaeun. Payunan we atuh ku Abah diajar lagu Jepang. Heueuh nya, Sep. Urang ngalagu ke Korotomo. Urang nginjem kasetna ka Mang Emed. Bogaeun asana mah. Hae, lanceuk maneh teh lain keur hajatan. Nah, lain mantuan. Muhun, tadi teh nuju babantos. Pan nganter heula urang Jepang tadi. Karunya tuh dak kurarang kuriling. Oh gitu.